Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayeuna atuh Mang Dedi baris neruskeun ieu carita dina judul carita Talaga Getih. Naskah ieu carita baris dipaluruh bagian anu ka-70. Kasubri para wargi sakumaha anu paranto di Bandungan dina Hancan Katunda bagian anu ka-69. Pedaran Mang Dedi kasapi wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam teu beurang di lembur Cibodas. Khusus nama atuh ka Jang Darja anu harita keur lumampah kairing ku si Gojin Katut Cigodeng cenah deuk nguruk ka lembur babakan. Duka deuk naon tujuanna malonya? Kumaha atuh lajenganna ieu carita langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam ti beurang harita manuk recet di sarada mapaesan kana kaayaan alam harita. Breh di jalan satapak harita teh aya jalma tiluan horeng si mana horeng Darja kairing ku si Gojin Katut Cigodeng. Anu tiluan sanggeusna atuh harita mentasan wahangan. Terus atuh neruskeun lalampahan cenah dek nepungan Haji Sobari nu mangkuk di lembur babakan. Dicokot ringkesna lalampahan ieu nu tiluan. Sup atuh Darja jeung dua baturna asup ka pakarangan imah anu ublug ablag lega. Seleuneu ngadeuketan ka tepas. Sanggeus deukeut eureun pok atuh Darja harita. "Punten," cek Darja pupuntenan bari ngajanteng di buruan ari Bapa Haji alias nu boga imah nu harita teh keur diuk we mun dicuringa. Terus cengkat bari jeung ngawalon, "Mangga, Durung Pak Haji teh nangtung terus ngadeuketan ka lawang panto. Ret kanu tiluan. Geuning aya kamu bade ka saha Ujang?" "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok ka dieu sok. Cek Pak Haji Sobari tumanya meuni gepyak pisan. Malah mah bari jeung neuteub antep. "Punten abdi teh bade ngiring tumaros Bapak. Naha laras kitu upami bumina Pak Haji Sobari teh ieu atanapi aya lesus pisan. Ladas pisan Ujang. Malihan maapan Bapak sorangan anu sok disarabut Haji Sobari ku batur teh. Ari Ujang tiluan saha atuh khususna hidat Jang?" Cek Pak Haji malik tumanya da puguh asa kakara harita panggih jeung maranehna teh. "Duh, alhamdulillah tuh Pak Haji. Were parantos tos tiasa ditepangkeun sareng salira. Abdi teh kalintang pisan ngaraos bingah na kitu. Bungah nu teh ya hinggana." Itu atuh harita ceuk Darja.
bari pepoyong kodan sopan pisan. Terus atuh salongkrong ngajak sasalaman kitu deui si Godeg jeung si Gojin nurutan. Nya atuh ku Pak Haji oge ditampanan we malahan mah terus cenah asup ka jero gek tiluanana dariuk dina kursi. Disanghareupan langsung ku Pak Haji Sobari kalawan somel. Ke heula ujang ke. Ari hidup tiluan teh saha ieu teh? Da ceuk perarasaan mah asa bet ku kakarapang ieu ayeuna jeung bapa teh. Ceuk Pak Haji tumanya bari jeung katempor da kerang kerung da puguh teu apal kanu ciluan. Ngadenge kitu pok darja harita. Sumuhun Pak Haji, laras pisan Pak Haji urang teh nambean pisan ayeuna ditepangkeun teh. Pami kitu mah mangga atuh nepangkeun heula. Wasta abdi teh nu katelah mah pun Darma kabit ti lembur Cibodas. Itu cek Darja. Manehna ngaku ngaranna Darma ka Pak Haji Sobari teh. Teuing naon maksudna mah. Kawasna bae moal salah rek nyieun deui masalah heuneuh meureunana. Ngadenge kitu Pak Sobari ngahuleng sakedeung. Tidak kulila pok hatu harita Pak Haji. Oh, janten ngaranna hidup teh ujang teh Den Darma urang lembur Cibodas. Nah, Darma putra Juragan Subrata teh kitu anu mimpin pausahaan di bidang pertanian. Da ceuk beja mah. Malahan geus kasohor geuning urang saurang pengusaha muda nu cerdas. Malahan mah geuningan meureun ka maju hirupna para petani di lembur Cibodas mah. Da cenah hasil tatanena teh sok disalurkeun ka pasar modern. Pasar modern nu aya di kota lamun teu salah dedengean mah ngaranna teh pasar super kampret lain kitu. Kasep ceuk Pak Haji katara bangun anu bungah ngadenge ngaran Darma teh. Tah laras pisan Bapak Haji abdi teh Darma teh anu eta putrana Bapak Subrata laras sok masuk hasil tatanen para petani ke pasar modern anu aya di kota. Disebatna teh supermarket Pak Haji, sanes super kampret. Pak Haji harita ngahehe seuri bari pok deui. Nuhun atuh Aden. Ayeuna mah parantos ditepangkeun sareng salira. Da pami ka Juragan Subrata mah tuang rama Bapak teh geus kaasa jeung jiga deui. Nah margina lantaran sareng tuang rama mah sobat paheula zaman keur ngora. Malihan mah kasep tiluan sosobatana teh nyaeta Bapak Haji tah Juragan Subrata jeung Abah Icang. Tah eta teh batur ulin. Tapi hanya geus sadalila Bapak teh teu panggih aya kana 5 tahun leuwihna. Sabab itu ieu oge dasar wa mata kriweuh pacieuh na komoda Bapak mah atuh jarang aya di mah. Lolobana masuk ngiter we nyangan munding keur jualeun. Da ceuk batur mah Bapak teh katelahna banar munding cenah Aden. Ceuk Pak Haji Sobari teu asa-asa harita ngomongkeun ngeunaan dirina jeung Bapak Subrata. Kitu deui jeung Abah Icang pernah nyobat cenah jadi batur ulin dina mangsa baheula keur ngora. Malah atuh kadarja anu ngaku ngaran Darma oge nu asalna ujang teh jadi Aden. Sabab nyaho eta teh anak Juragan Subrata. Ari darja harita. Laras sumuhun kitu pisan atuh Bapak kasauran pun Bapak oge. Cek Darja geus ngabohong deui bae. Padahal Juragan Subrata mah can pernah ngomong kitu. Eta mangan ukur kitu jijilnan manehna wungkul. Nu pura-pura nyaho teh. Naon sababna lantaran hayang pianel, hayang dipercaya ku Bapak Haji Sobari anu boga imah. Ari Pak Haji atuh harita geus
ngadenge kekecapan kitu mah ti Darja alias Dharma. Serenge atuh anjeunna seuri. Aden. Pantuang Rama teh kali tuang ibu kumaha cenah di ditu di Cibodas. Dara Rama ceuk Pak Haji nanya heula. Jeung hayang nyaho ngeunaan Juragan Subrata jeung bojona. Barang nanya kitu pok atuh si Darja harita. Alhamdulillah dia dangat ayeuna mah pun Bapak kalipun biang oge atuh tikirang sawios-wios. Bapak Haji sanuhun we atuh ari kitu mah alhamdulillah. Sanajan acan bisa panggih deui ge Bapak teh Bunga ngadengena ge ari carana geur waluya jag waluya mah ae. Aden abdi nah di piwarangku tuang Rama atanapi aduh hatur nuhun Pak Haji werna parantos gesit ditampe engal dipariksa margi memang laras pisan abi ayeuna dongkapna ka dieu teh di piwarangku pun Bapak Allah satadina mah pun Bapak teh bade angkat ku nyalira ka dieu sangamna teh namung bae ngadadak gaduh kapriyogian anu sanesna nu teu tiasa diwakilkeun. Lajeng tah kumargi kitu janten miwarangan abdi we kanggo nepangan salira. Tah kitu Pak Haji uluh. Janten Den Dharma teh di piwarang ku tuang Rama laras pisan Pak Haji. Nanging aya priyoge naon atuh cik sok geura saurkeun Aden ceuk Pak Haji Sobari bangun anu geus teu sabar ngadenge pananya kitu pok atuh Darja anu ganti ngaran jadi Dharma ngomong harita kieu teh Bapak Haji anu salaras nama anu sajentre nama abdi pangadongkap ka dieu teh di piwarangku pun Bapak. Lajeng dupi maksud sareng tujuan teh bade namut artos kanggo nambihan modal usaha. Margi ieu teh nuju mayunan proyek anu ageung. Tah kumargi kitu tangtos we atuh modalna oge kada ageung. Laras pisan Den. Lajeng supados engke hasilna tiasa mucek kieu kalayan ngagumirakeun. Mung ayeuna teh nuju aya kakirangan pimodaleun saeutik. Tah, kumargi kitu saupami salira Pak Haji percanten mah abdi teh gaduh maksad bade namut heula artos tah kitu Pak Haji. Ceuk Darja harita dumaku Dharma. Ngajelaskeun sakabeh pamaksudanana ka Pak Haji Sobari. Ngomong da rinci jeung Daria da puguh sok sieun teu percaya meureun. Ngadenge kitu Pak Haji ugut-ugutan harita teh nya lila pok harita janten kitu nya kapriyogian Den Dharma ka dieu teh nanging sabaraha atuh artos anu dipriogikeun ku salira teh Aden. Bapak Haji tumanya atuh ka Darja nu keur diuk hareupeunana. Sedangkeun atuh si Godien jeung baturna mah harita teu ngaromong teu kecet-kecet si Godek mah komo atuh harita teu ngomong pisan ngarengkap ge juga diatur. Pok deui Darja harita kieu teh Pak Haji upami artos sekap nu dipriogikeun ku abdi kalipun Bapak teh ageung Pak Haji. Namun 2 juta sabaraha Aden 2 juta sumuhun Pak Haji eta oge moal cuma-cuma atuh da
Margi dina waktosna anu telu sasi eta artos teh bakal diwangsulkeun di ka dieu kalayan bakal ditambihan ku artos anu seueur nya kirang langkung satengahna malah jantan upami ayeuna abdi namu 2 juta tak engketa dina waktos tilu sasi teh jantan 3 juta Pak Haji. Allah geningan mun seueur anu kaprieu diborieukeun teh 2 juta nya cek Pak Haji kituna teh atuh barjing katempo rada ngahulang mikiran persoalan eta sabab kawilang rada berat da puguh atuh duit 2 juta zaman harita meuh gede pisan pangajina teh nya sanggeus kitu masa kadapan mah Pak Haji teh kalahkah ngahuhulang we barjing mikir sabab rada-rada bingung nempo Pak Haji anu keur ngahulang kitu darja surti lamun anu boga imah teh keur rada bingung nya terus muka rangsal nu diwadahan sarta gap atuh kana map kertas anu rupana bulawo teh sor diasorkeun ka hareupeun Bapak Haji Sobari. Pak Haji aya naon Aden bili salira Pak Haji atuh ngaraos kabotan cangcaya atana pinaon we teu percanten ka diri abdi sok mangga simpen bae atuh ieu serat serang kagungan pun Bapak minangka kanggo jaminanana tah engke saupamina dina waktos anu tilu sasi abdi teh tiasa ngawangsulkeun eta artos mangga we tah serang teh janten milik salira tah kumaha pami kitu aduh lamun kitu mah Bapak teh kudu mikir lah beurang ieu teh ngemut heula sumuhun Aden Dharma sabab persoalan kieu mah kudu dipikir dibulak-balik dipapae dirasa-rasa dipikiran kalayan apik jeung taliti. Jangan deui Bapak tidak terboga duit anu gedena sakitu dina waktu ayeuna mah Aden. Lantaran atuh da kawilang gede jumlahna eta 2 juta teh. Aya oge sawareh-wareheun eta oge dipake keur modal meuli muning. Poe bageto ceuk Pak Haji Sobari. Katara balud anu rada bingung. Da puguh heueuh atuh teu boga duit sakitu mah. Jeung deui dina ngayakeunna oge tantu moal bisa didadak. Ngadenge ucapan Pak Haji kitu darja harita pok deui atuh bari nutup ka Pak Haji. Pak Haji, naon Den? Kumaha atuh upami 1,5 juta we? Nah aya kinten-kintena upami sakitu. Mugi we atuh sing habatos sareng deui atuh da piraku teu percanten onaman kampung Bapak. Malihan mah pani aya anu kersa teh mah ngagaluh eta serang mangga teh teuing bae diical atuh nya supados teu namut kitu maksud teh Pak Haji ke Aden 1,5 juta laras pisan Pak Haji 1,5 juta oge teu aya Bapak teh dipikir bolak-balik oge margi mung gaduh teh ngan ukur 1 jutana tapi lamun teh mah aya waktos kana 2 atanapi 3 dinten mah nya keun bae atuh bade diusahakeun ku Pak Haji teh tah kumaha lamun kitu aduh moal tiasa atuh Pak Haji pami kitu mah margi abdi teh priyogi artosna teh ayeuna pisan Pak Haji da puguh atuh nuju diantos-antos kanggo modal saja benu tiki-tuti dan dianjin teh abdi teh kedah muas keluar kota di Pak Haji. Nya kedah kumaha atuh Aden. Da mung gaduh 1 juta Bapak mah artosna ge. Cenah eta pami kersa mana? Cenah upami henteu kersa bae ahnya sawios teh teuing teu janten wagalan Aden. Margi Bapak bayangan wantun ke badai masihan teh nyamut teh lantaran Bapak teh aduh percanten ka tuang rama dia pamikan sanes mah moal dipasihan moal margi naon magi artos 1 juta teh buh artos anu jumlahna sanes saeutik kanggo Bapak mah atuh aduh kumaha atunya Pak Haji
Darja harita ngarengha panjang jika nu heueuh we jika nu sumuhun. Kumaha atuh Aden? Cek Pak Haji bari melong harita ka Darja nu disangkana Darma. Keke. Nya atuh upami kitu mah teh sawiya-wiya satu Pak Haji sajuta oge mangga teh teuing Pak. Tak engke dina waktos 3 sasi ku abdi teh bade diwangsulkeun deui. Janten 2 juta paginten tah ieu atuh mangga simpen we di dieu syarat-syarat sarangna. Cek Darja nu ngakukeun Darma bari ngasungkeun eta surat serang atawa sawah ka Pak Haji Sobari atuh gahap di tampanan. Atulah lamun kitu mah Den rek dirawatan we ieu susuratan teh. Ke atuh Adennya antos sakedap ye Bapak teh reka jero heula. Jung Pak Haji Sobari nangtung terus ngocengkang ka jero imah. Maksudna mah rek nyokot duit jeung nunda eta surat kana lomari. Sadangkeun Darja anu ngakukeun Darma jeung baturna nungguan we ditepas. Sanggeus aya tekung selila torojo atuh Pak Haji teh datang deui bari jeung katempo mawa duit anu jumlahna 1 juta. Malah teu poho sakalian we cenah jeung mawa salamar kertas anu disebut ku wetan si pikeun tanda bukti. Alhamdulillah tuh ieu mangga atuh Aden nyangakeun artosna 1 juta. Mangga atuh etang deui eta ku salira margi bili aya anu kirang. Bro eta duit dina luhur meja meni numpuk gopokan jeung katempona meni jeleger keneh. Takadah Pak Haji lah percanten margi abdi mada percanten pisan ka salira Pak Haji. Aden tah ieu atuh kuwetansi-na sok punten pangnawiskeun. Margi kanggo tawis buktos ieu teh perjanjian antawis Bapak sareng Aden Pang. Cek Pak Haji bari ngasongkeun kwitansi ka hareupeun Darja. Sangkan ditanda tangan meureun. Nampu kitu gap ku Darja teh harese pulpen di tampanan. Tapi samamehna terus dibaca sanggeus isina kawilang kaharti kop atuh kana pulpen anu satuluyna mah teu harese getret weh ditanda tangan kuduaan. Sok atuh bangga atuh Aden tampi ya artosna nanging kade ulah hilap dina waktos 3 sasi ieu artos teh kedah diwangsulkeun. Sumuhun mangga teh teuing Pak Haji mangga diestokeun pisan teh kedah hariwang jeung salempang cenah eta perkawis eta margi abdi oga teu moal hilap Pak Haji samalih mah ieu moal kantos dugikeun ka 3 sasi oge bade ngurujung ka dieu abdi dongkap meureunang. Cek Darja bari jeung terus gap kana duit terus sok diasupkeun ka jero orang sal teh. Nuhun atuh Aden pamit kitu mah. Pak Haji kulang kumargi ayeuna teh sagala rupina perantos rengselnya atuh abdi teh bade pamitan we. Ayeuna teh margi atuh bilih ka bujang sonten teuing. Nah, meuni jeung rusuhan teuing atuh padahal mangke we atuh Aden. Hapunten Pak Haji. Abdi teh sanes kirang sono pasalira Pak Haji teh margi tadi oge pantos di saurkeun werehna abdi teh bade teras angkat mios ka Bandung. Nya teh sawios mangga atuh Aden sik atos-atos di jalanna kasep. Cek Pak Haji Sobari ngadoakeun sing salamet di ongkoh jung Darja nangtung diturutan kuno sejena cungcong kabeh najak sasalaman kana boga imah. Nya sanggeus kitu mah jerut di luarna turun kaburuan. Kenceling we harta arinit ninggalkeun imah Pak Haji Sobari bari jumawa hate anu kacida bungahna.
lantaran geus hasil mawa duit anu lobana 1 juta pikeun nyumponan pamentana Bah Dawuk teh. Beuki lila Darja jeung 2 baturna beuki anggang ti imahna Pak Haji Sobari nya akhirna mah terus ngiles palebah pengkolan pisan. Sanggeus semahna tiluan arindit Pak Haji Sobari teh terus asup ka jero imah. Cag atuh urang tinggalkeun heula kaayaan di imah Pak Haji Sobari. Urang teuneun heula sakedeung insyaallah ka hareup baris kasampeut deui ayeuna urang Bandungan rek kamarana si Darja jeung 2 baturna. Nah heueuh nya rek ka Bandung. Darja jeung baturna sabada ninggalkeun imah Pak Haji. Tiluanana laleumpang patingker di bangun anu rusuh. Sabab sieun kapoekeun di jalan da puguh wanci harita teh memang geus maju ka sore. Tong geret geus mimiti atuh reang di sarada patembalan pasalang jeung sora manuk nu recet nadahan. Kawas-kawas keur neangan pamondokan. Angin atuh leutik ngahiliwir ngoyageun datangkalan. Katempona teh pating arulang kawas nu ngagupayan. Mata poe geus mimiti arek sumurup kaganti nyatana ku hibar cahaya layung nurupana koneng lirep emas sinangling. Ya. Uluh. Aya naon gadeg? Teteh lagu di silain teh pinter ngomong. Aduh, dewek mah jujur we muji ka silain teh. Kana kecerdasan utek silain. Lain ge atuh. Si Darja teh bisa kitu mah teh godek. Alah, bener nyaan bener si lain mah pinter sateja. Bi eta ngomong kitu ka Haji Sobari, aduh. Meni bisaan pisan malah mah berjengakukeun ngarandan ceuk si lain Dharma kara lupa sia. Daun sia mah pamikiran teh euy duh, nyaan cerdas kaboga bos teh aing mah. Atuh tong montong disebut aing si Darja atuh. Ai teu becus kitu acan mah. Cek Darja. Lempang bari jeung seuring ngagikik bakat ku sugema berenang. Paroman bear marah mah eda puguh hatena ngerasa sugema. Sabab dina poe harita geus hasil ngagarong duit anu jadi holotna. Sakaligus bakal nyieun masalah pikeun ka hareupeuna. Heueuy, alus si lain baja. Eta teu ulum-ulum ngaku Dharma. Lain teh euy. Naon sa teh? Badek. Nya ari ayeuna urang teh terus ka mana ieu teh? Lantaran waktu geus sore kieu Ipan. Lamun terus ka Bandung teh mah tangtu bakal poekeun di jalan jeung da deui moal aya kandaraan berenang. Kieu itu tujuan aing teh nya. Sok dengekeun. Kumaha ieu teh? Lamun urang terus ka Bandung tangtu moal aya tutumpakan. Ya. Hadena urang mah tiluan ayeuna teh ieu. Hadena mah nya urang tiluan teh ayeuna mah mending oge atuh urang ngadatangan imah Bah Dawuk we atuh heula. Ngadatangan imah Bah Dawuk. Maksudna ari sia piraku maksudna kotanya hopan urang teh boga blegutan sateu ka Bah Dawuk teh. Terus wah terus urang milu ngaradab heula we saputing mah bari bikeun duit teh tah poe isu ka Karamiang ka kota ti ditu. Waduh, bener janjinya bisa dia di kota kieu. Lamun kitu mah hade da tujuan teh ja. Sabab bebek mah geus bosan ngajedog jelema teh lah matok mowo. Kakurung ku batok hirup teh eueuh pisan hiburan. Teu mah tapi karasepeun reupeting tiiseun paroe. Beda pisan jeung gayaan di dayeuh Bandung. Lebanon. Jadi bisa cuci mata meureun nya ya. Deb. Nya heueuh atuh sia teh jin. Sarua dewe koge tugas bosan ngajedog jelema teh dah. Cek bahasa dayeuh teh mah disebutna teh naon teh lah teh ja. Tontonan kitu ring. Monoton tah. Monoton lah. Mending gerong liar ka ditu kuang kewe datang ka ditu mah nyaja. Kudu hariwang soal keur pibakeun mah dijamin aman teh.
Deng, oke jin. Duit loba ya di jero rangsel. Kapas nama cukup ya atuh kerja bulanan mah. Hahaha. Nya syukur gitu banyak. Ayo tuh, numpangna gancangan euy ngadah. Cari nepi ka pasir naga. Suka nyusugan we atuh subah dawuk teh aya di bahna. Jadi orang tiluan teh bisa milureur heula jadi nya alias molor. Tah, gitu maksud kuring teh. Yuk lemang ye. Yuk. Can para pamirsa, ya carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Insyaallah Mang Dedi baris neruskeun deui carita baris jungsi bagian anu ka 71. Hatur nuhun Bang Rupi perhatosanana ulujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.